Alamak geus menyediakan heuh. Kali ka ieu mah. Budak Bagaimana? Geus bisa ngarit gini nya. Ayo dah. Udah konten deh. Ayo. Geus baredes gawe ya. Enggak suruh mah tadi lohor. Ayo atuh. Ngajak siapa ya? Bisa Kamana? boleh itu ngajak siapa? Bisaeun gitu mah. Kayak ini pemadina itu HP ding. TikTokan wae. Ayo atuh. Geus heubeul urang teu panggih sabah. Ayo tuh. Yuk. Jalan ieu. Asih ing di sabah di bawah kebon. Baiklah geus datang mah atuh manggihan-manggihan heula. Ayo. Teman-temannya sadana assalamualaikum. Nah rencana teh ayeuna teh arek ngabolang deui nya. Jadi untuk teman-teman semua terima kasih yang udah berpartisipasinya menontonnya jeung like jeung subscribe boganya. Pokoknya subscribe-na edan pokoknya mah loba. Jadi nambahan ayeuna halus pisan lah nuhun pisannya terus ngadukung oge. Tah ayeuna rencana teh rek ngabolang. Tapi hari ngajak si Abah Heri, mudah-mudahan si Abah Herina aya tersembuh gitunya, mudah-mudahan sampean anak. Nah, dari si Mang Comro mah geusnya kurang diajak wae aya. Comro mah tos hadir gitu, tos bisa lah. Tinggal si Mang Comro, tinggal si Mang si Sabah, geus beres si Sabah. Kayak ngagabung deui, aya deui sararea gitu nya. Jadi komplit deui. Yeuh berangkateun si Abahnya. Ada ayahnya si Sabahna. Heeh, man. Boleh itu panggil sama sih. Tapi udah sok main TikTok kan sih otak itu cager gitu. Nyawa HP mah kemarin Jawa we. Heeh, kita ndalin ku suku nya. Sangat sepi euy. Di sepi. Mikrosna eueuh nih, motor nu bodasna eueuh. Assalamualaikum. Pak. Kemana nya? Gitu terus macam. Assalamualaikum. Pak. Oi, kawan sih kan. Nya, eueuh nya. Yalah, atuh yeuh urang. Kumaha tuh? Alat-alat can dibawa. Can, kemana nya sama? Tuh, baiklah atuh urang we urang ieu deui we. Pulang deui. Urang ngatrok deui lah. Hayu. Cager mulanya. Heeh, mun matak eueuh ge. Urang itu we. Ayo. Nah, luarnya tadi mah rek ngajak si Sabah, urang teh rek init-initan ka kebon gitulah rek naon we di kebon mah. Keur mangga sebelnya tetangga. Teh sabahna teh aya nya. Udah lah, ayo we urang duaan deui we. Siap lah ya. Siap. Tuh ieu perlengkapanna urang bawa heuh. Ayo. Yang kayaknya Baiklah, anu penting mah naon we nu aya di sekolah heuh. Kitu we lah nu. Mau sangu. Bawa aya. Urang edek mau sangu teh. Ya urang malah sangu. Siap. Urang edek. Yuk. Kemana ini euy? Mana urang yang ada simut lah. Eta budak si Abah eta. Mana? Ieu eta sangaran teh. Si Adik keureunan. Dik, saatnya. Ai si Abah Heri ka mana? Si Papa mah kalau ngarit Halo Wi. Mas bisa ngarit gitu. terus Terus dama. Halo Wi cenah euy. Halo Wi. Betul kan aja gitu. Ayo, cuman kalau Wi kudu bawa motor meureun. Ini coba deh motornya. Aslina kalau Wi. Ah, teu nuhunnya. Ya urang. Nya kata Bawa motor berarti. Kemana ya nak? Yuk tuh. Nah, si Sabahna kalau Wi, orang cepat tuh motornya. Orang tepungan dan hujan. Bener. Bukan we, enggak kabita si Sabah geus di eta mah. Berarti geus cager Di Kaleuwi mah. Urang ieu we. Hujan ini. Eta sudah laukna aya keneh. Aja. Geus urang masak eta we urang goreng lauk. Bukan tawe lauk nanya. Eueuh manehna urang paok dah. Siap lah. Karena anjing. Neng turun nih. Eta we cabena we. Si Sabah we itu. Wah, urang motor cabe.
Nih mumpung si Sabah. Nah, dia di dia. Nah, sekalian nih orang minta cabena, Tuh ayam motor si Gana. Tuh. Dia deh. Alamak geus menyediakan heuh. Itu. Anjing itu poho. Naon? Sanggup. Cek heula aya, Bu. Maksudna aya, Bu. Buhnya. Ah, ngarit anjir berarti. Emang hari tahu, Beuh. Buhnya. Ini cokota itu tuh. Mau tripod tadi. Heeh. Belum gimana? Buh. Kalau gua kayak gitu jangan kali ya. Kan cobaan kali. Kan. Dicumpai we. Ayam mah keur di kebon, keur ngarit, jadi di heureuh ya. Heeh. Mungkin mulai. Buhnya. Buhnya. Anyes. Yuk. Ya, naon dia dikotok we. Kotok kayaknya. Itu buat dikotok. Si sabar lila. Itu kan dia anjing. Itu selama eta we meureunna. Jangan kan itu. Yuk. Bawa ieu tuh. Tuna we tuna deket keridu. Bener gitu cek budakna di dia teh. Bener-bener. Apa motor aja? Ya turun. Ya, Heeh. nih. Sampai orang rumah. Intinya. Orang baledog anjing. Tak kuyu eta. Tak eta sih. Tak kuyu dulu. Sungguhna na huluna. Nah, ka kebon jagung kene. Itu. Apa ini? Sorot-sorot kan itu. Ini cucu bro. Kalau bisa hubul teka urus. Itu teka campah ini kali musa. Harga citarit. Kain syarat. Ini tekan. Jadi itu minum lagi. Keren Pak. Itu nolong ke dia aja. Untuk ke dia. Kerawan cager. Aduh. Tadi Kak Ima. Tadi budak Tadi kami apa? nyamperkeun dari Geus bisa ngarit gini kan. tadi video eta. Wah, tuh ya Pak, ya we atuh surprise. Ampura ba pada bat Ampura. urang heureuy di heureuyan deui. Oh, aingnya naon ieu? Lepas tarik aingnya naon. Lain geus cager eta. Ting sagari comro jeung comro. Tuh. Geus cabro apa sibuk kene? Dan bisa sih coba rumah. Tadi isukan. Ayo juput na euy, yuk. Nah, baraya nya alhamdulillah ya Abah Heri geus rada bisa tuh. Sabah mendingannya tuh. Masih kena improve. Assalamualaikum dulur-dulur. Oh. Sapaheula atuh ya subscriber. Pahala subscribe-na. Mah eta jeung jangsot jeung naon eta? Henteu ieu mah kabeh we urang videokeun we ieu mah. Oh.
Assalamualaikum, salam dari Binjai. Jadi kita dulu dijai leuwih. Kasadayana kumaha sarehat dararamang. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah atuh Abdi ye di prank ya. Tekan kurang harit tah. Aing pangaritkeun mah. Bener teh. Kan sebenarnya kurang. Oke heula. Jadi itu dalam rangka acara naon nih teh? Teu urang mah ulin we. Oh, ulin. Heeh. Tadi teh ka ieu mah tadi teh. Ya ada nya. Biar nama dek urang ya si teh lah urang ngebolang gitu. Dinya we udah deket di tonggo. Pas ka ieu mah eueuh bisa saha gitu. Terus cenah panggil jeung budak. Ini jeung budak di jalan. Dijakeun di dieu. Ka leuwih cenah. Ya jukut. Saya susul ka dieu. Syukur aya darek ulin mah ka dieu. Lain cik nempo eta geus kumaha eta? Garing mah. Cik nempo. Oh alhamdulillahnya tuh atau tinggal pemulihannya ieu mah. Tinggal nampakna acan. Oh iya. Nah, ku ari rajada. Aya sabulan leuwih. Kurang era. Aya ku urang mah. Sok atuh sapa heula itu. Sapa Era heula era ada era geus eueuh teu parangi. Era geus eueuh. Nya panginten dulu-dulu rapuntennya ku kamari-kamari janten tim kreator Jagor ada Kirang. Sareng abdi oge tos lami teu tampil deh kumargi kamusibahan kamari teh kitu nya. Tapi insyaallah ka payuna mah insyaallah digaskeun deui lah. Atau nuhun pokona mah ka naon? Kanu sok nonton, kanu sok like-nya. Ka subscriber baru lah nya. Subscriber baru. Ada can apa ya subscriber baru. Anu can terang nya madnan. Naon hatur nuhun lah sata acananya. Punten di abi kirang kamari-kamari mah teu tampil. Kumargi nya aya kendala tuh. Nah, alhamdulillah nya eta mah tos bisa dengarit mah. Oh. Nya panginten eta mah ieu nya can bisa lelempangan jauh muridnya ieu mah Kan gitu. pangan jauh. Aya ngomong ngarit kumaha di bawah. Biasanya ku budak, jeung budak. budak tadi kayak ngajak budak ka DP ngengkeun nuturkeun. Matak bieu teh cai bisa sugan si Parin. Si urang Terus awas. Kade ieu deui eta. Iya rekaman atuh ieu jukutna pribadi loba tuh. Kumpulin ieu. Tah gitu lurnya. Ieu si Abah Heri tos mulai sembuh gitu nya. Terus mulai tuh aktivitasnya terus mulai ieu deui tuh. aing ngahaja we benernya ngeureun urang heureuyaan. Kan masa kamu lebih kayak gitu jangan. Asa mah keluh teh mulu. Sa kararangan ge ka dieu kamu makan aja mah. Tah kebon cicongho tah. Kebon cicongho. Oh, jadi kebun dia nya. Jagongan. Kebun jago gini apa tuh? Oh, tuh sakit dek mah acan gitu. Obat kandalu Kayak obat-obat itu ini penting. Mana tuh ah gitu ah. Dok, ini wacai, wacai acan dah. Maliran ya tadi. Mawa cai mah dia nih. Sangu mawa. Kamu mawa urang mah. Anu udeungeuna bah. Ya udah ngena. Kan urang mah biasa gitu ngebolang heula dengan heula. Mangi-mangi pek di dieu mah loba pi-opieunana teh. Kan kurang bawa. Di kemarin kan lauk aja tuh. Nah eta itu. Aing aya lauk. Aing tadi teh aing kecawisan we teh anjing aya lauk kitu euy. Coba dah. Sugan kayaan. Saya jukut halus ya loba eta. Anu. Lain bah eta saung anjir. Buat loba ieu lukisan hararade euy. Di kotok kan cenah. Oh, ti kotok. Nah, di pelakan hayam di dinya. Nah, mbak ento berenang heula nempuan dunungan, wae berenang dunungan tepok ka tomboh berenang di dinya. Eueuh. Eta teh nungguan urang we jigeuna mah di dinya. Tek geunah urang haneut biasa di dia. Ah biaga lah cinteuna ieu ti kotok pat engka. Ku budak mah merenya ka dieu boro-boro ngaberesihan saung nya. Beda deui kan nya budak. Sakit tuh ge alhamdulillah tuh. Oh jadi selama ieu mah ku budak teh ngari teh. Mana tuh yang lauk geus lah hareup mah sakitu da. Sakit deui dong mana ge. Oh dijual ku dek dong mah teh hiji. Wah, jual ke muli beas we. Jadi karena coba jadi itu tepokkeun Ngalikeun anjing ieu lukisan. bener ya. Tuh lur, ieu ditinggalkeun ku si Abah. Sating kepinuh kieu. Yang segala dibawa ya kuburan. Tah, urang sakala dibawa pek buka. Cek urang yang dengan sangu teu mawa. Sama peralatan urang we deh. Ka urang anterkeun lagi euy.
tuh gubuk-gubuk hakaneun tadi teh. Bawang. Ieu mah alat masak kumpul teh. Kapan udah ngalah di dia lauk. Kejo teh ngagubuk kejo teh kumpul kejo. Kejo unggul. Kebaik orang lauk lah. Lauknya. Baiklah hitung-hitung atuh ieu we syukuran apa sager lah. Nah, lur. Lauknya saya. Orang cengek euy. Untung meuli cenah beu. Nah, ieu emang direncana ya ke dia. Rencana. Kan bina mah moal ka dieu nya. Lain bina mah kan deuk di ditu. Tadi mah ka pas eta mah. Pas Iya, kali Bang. mah. Orang mawa ieu. Mau ya. Yang po cepat lagi ke ngemetikkan dari. Aing mah mumpung sabah aya di dieu cing teh cengekna bareureum. Kalian we di penta da geus di alam mah mungkin Punya kudu diterapkeun deui oh, yeuh. mungkin teu dibikeun. Lain sabaraha minggu teu panggil den kasep ge nya teu Oh, jadi kasep. Aing jeung di imah tuh majikan di Simutan ngapoe. Di neng-nengnya. Ih, Anjir, aing asa karangan kieu warna raas ieu ka dieu we ka saung ieu. Saung angklung Mang Ujo. Alah, eta. Ingat kene masa gombalan di dinya. Hujanan anjir. Dibekokan si Comro. Nah, teh si Comro teh ngilu. Comro kumaha beuh teh? iya si nyamper mah basa kamari ngajak teh nya deh. Poe naon kamari teh perebo mau bakal bisa cenah euy anu mah. Kurang teh diajak kemarin teh. Tuh situ deui can bisa. Ah, dan dari padang mending keneh. Sair. Saya MR wae mah. coba sih lokna. Oh, ada sih gak usah itu Di aja. saya Oh, mah. aslinya. Ayo turang saya we. Asli da teu mau opieun euy. Kebaik. Orang nyieun we opieun malah. Saya aya. Tong di dia, gorengna di ditu. Gimana? Nata makan lagi mah. Makan bakal hade mah. Tuh di ditu atuh di kebun yang deketin balong be itu. Heeh. Di dinya we, heeh. Rada Jadi mah guluh ti kotok anjing kebukan euy. Udah dempel heula euy kemayo kudu dibersihkeun euy. Ieu moal diusepan. Tahu orang saya. Ah, jadi lur gitu cenah nya. Heeh ah. Siap lah. Ada orang ala lauk ayeuna mah. Orang lauknya tempoe ka kaseruanana lah. Enggak saya tuh bawa ieu di bawah ka itu ieu alat-alatna. Bawa we kabeh. Mana tuh? Ayo. Teh tak sebenarnya. Gimana ini ngopi ya tadi mah? Cik atau goblok. Ah, oke no aya kita. Balong mana nu biasa? Gimana ngelibetnya gimana? Jadi we teu nata makan ge geunaheun. Tuh tuh nggak bilang apa? Babak dia lauknya euy. Wah, heueuh anjing. Heueuh. Tah di dia tadi. Dia lega tuh di dia. Hah? Wah, lur. Banyak, euy. Naon eta? Dia pacong kali. Pacong kali. Kepuk, Dipaeh nya. kepuk deh. Wah, bilangan heula. Turunnya atuh sepuna seutik mah. Wah, lompat. Terus. Bilangnya. Oh iya. Anjing. Gila yuk. Oh. Ah, dipaeh nya. Tuh keur ieu keur mebes kita keur joget. Oh, bete. Ih, gunung gede. Ayo gitu. Lagi acan anjing. Oh, iya mah karena iya kenyacing urang dari tanah mah. Penyebutan tuh berang gogo dulu tuh. Ah, anjir ya mah euy. Kita mah murah kita balong ya. Katanya apa tuh? Yuk. Bagaimana? Tuh, dan dikutoi lebar dan. Besok. Kembali lagi halus kemana-mana.
Aritan lebar daripada kaidak engke. Udah tuh lah, jam 2 Heeh. ya ada teman oh Eta naon eta nah hantu guru bugan mandi pancong anjing Jantung orang ngeri. oh barang jual lur menang lauk nila segede kieu keur nila ieu mah ya masih gak ada pae anjir. lain keur Hah? keur nyacing Tapi ente pae eta guru bugan. oh ada benang tuh di pancong benang yeuna tuh bagian laranganna tuh lurnya ai mantap Ya, kieu ya mah pancong mania ya mah. anjing ya wah berarti bener bah orang salah-salah kayak lauk teh jeung menang lauk gede kieu Aduh, gara-gara upah. talur kayak orang anceruban kan itunya nge sadayana tuh dia geus menang hiji ya lah Jarang-jarang tuh. Orang laut dipancong ku arit. Kayak gitu. kayak orang bersihan heula tempatnya ieu nya ada geunahna Kayak orai. Tuh kamari ho, manggi dua ho kamari orai. kobra Ada kobra unggul. Subur makmur ya euy. Di kebonan mah euy jukut. Oh kata, dia kalau lauk enggak? ayo Ya itu. Orang video masih simpen we.